anjing ditinggalkan karunya hari dibugubuk aing nu jangar kebayang ku siapan ieu rek ngalamar widadari dari si rek ngalamar kebayang da budeg aduh woi ayo woi ayo woi aduh Allahu Akbar naon aduh kakara naon hayu teu ngarti aing mah ongkoh kudunungan dikumpulkeun terek rapat ongkoh kudunungan dikumpulkeun terek badami tapi geus ngumpul di dieu teu ngomong teu naon barali deui nah ieu barali terek meuli seblak aduh ya Allah ya Tuhan kami lindungi hambamu ini ya Allah dari godaan si goblok ya Allah karena hamba telah susah payah untuk menerangkan sesuatu tapi beliau tidak mengerti yang aku ucapkan ya Allah berikanlah karena ya Allah 1 2 1 2 3 eta terangkanlah eta terangkanlah hati yang sudah ya Allah ya Tuhan kami lindungi hambamu ini dari godaan panayagan yang garelo ya Allah urang teh ayeuna teh init kayak sawarga Maniloka nyaeta raja urang teh Prabu Naga Percona katari ka pati-pati ka pentang asmaragama ku wanoja atawa widadari ngaranna Dewi Supraba dina waktu ayeuna ya bade jangan ngicipan jadi aduh ya Allah ya Tuhan kami mudah-mudahan ya Allah saya diberikan obeng ya Allah ancepkeun ku aing kana ceuli siap bros ka itu anjing tah karaja anjing aduh soder goblok saya ceuli sia tah mudah-mudahan teuing sia balucania loba mantega balucenani bau tarasi angin lagu naon teh anjing Bollywood atuh indie he siapa teh nyaho balucania loba mantega balucenani bau tarasi lain mana dulu-dulu ku aing ngobrol jeung sia jiga nu akur akur naon anjing sidik rieut ditinggali-tingali tiga harmonis meni ketawa-ketawa teh ketawa anjing lieur nah teh nyambung-nyambung ngobrol jeung si itu nyaho oh beleguk sia matu uyuhannya kuat nah budeg goblok sia mah segitu juga udah uyuhan tong boro-boro sia dengan inungna ngagantung maneh nah lieur kabayang ku sia dititah meuli minyak der meuli oli bala-bala digoreng ku oli teh asak-asak dititah meuli beas der meuli keusik eta keusik disangut teh asak-asak anu leuwih parah mah bapak nak ditah meuli udud der meuli pulpen eta bapak nak beleguk eta pulpen diseungeut menya ya rokok rasa mangsi dititah meuli permen der meuli baud eta baud digelom teu beak-beak kabayang ku sia gitu dititah kalapa kabayang ku sia naon ngadon yang paraji majar teh edureuneuh kabayang teh sia heeh tah iwati aing mungkul bisa ngobrol jeung sia mah nah sabab aing boga kuncina kumaha
dengekeun ku sia lamun hayang nyambung dengekeun kumaha tempo aing perong matana cing deukeut perong nah mesieun tempokeun sima perong tah kitu tah huntu kekerot kumaha sia mah huntuna semplak ganyel heula tah prong gitu lah mesimaan jadi sieun secara fisiologis teh bakal sieun ya prong bisa tah cing deukeut prong mun bisa mata sia teh hideungna nu belah dia ka itu si anjing sia tuh pajengjang ning prong sia teh cing deukeut prongna teh cing deukeut anjing sisirian sih teh cing deukeut mesieun cing deukeut tah tempo aing tempo tempo anjing cing tempokeun tuh tah mun bisa salahnya mun bisa neulana tong deukeut teuing aing ge digebug sia mah galak jabat ti budak teh galak da di imahna ge ditulisan awas anjing galak ai anjingna mah bager sia nu galakna anjingna mah ku hayam geus sieun tempona tong deukeut teuing ti kajauhan bisa digebug cing dep contoh aing tempo carana hei naon tuh ya anjing dari toel acan hei naon kumar kali katung tung ala katung oh jadi urang teh ayeuna rek init ka sawarga Maniloka rek ngalamar widadari dengekeun Yah, nyambung nih eta. Ke anjing ala katung jeung sawarga anu hubunganana ieu teh. Teuing engge teu nyaho. Nah saha nu hayang ka widadari jeung saha ngaran widadarina? Samelado alama oy dicoya sedikit rasa trikotok tong dilebok sabab pahit aing perangasaan eta ge pamere ti babaturan dan disangka teh syukro pek teh dihakan teh hayam kade mana maulan rutan aing. Oh jadi Dewi Supraba nyaeta di sawarga Maniloka sabab raja urang katarik ka pati-pati ka pentang asmaragama ku eta Dewi Supraba di sawarga Maniloka. Dengekeun ke Samelado jeung Supraba na hubunganana jeung teuing engge teu nyaho. Iraha urang berangkatna tahu bulat digoreng 3 bulan ka tukang digoreng deui nepi ka pasagi kumaha tong dilebok sabab eta ngabohong ongko tahu bulat tapi pasagi sabab dinahakan dalam manusia bohong eta teh bakal pinuh ku kimia anu merugikan awak di mana eta kimia anu merugikan awak mana bakal nyeri beteung di mana nyeri beteung sia bakal asup ka UGD saat cana ka UGD sia bakal dibawa kana nya eta disebut mobil ambulans atau dibacana ambulan eta sepakat yen eta yang sanajan ditulis ambulans tapi dibacana ambulan urang ulah ngaropak aturan ulah nyebut ambulans tapi tetep ambulan ulah omat sabab eta tirituna sabab mana lamun nyebut ambulans mana disengsarikeun ku batur di mana sia disengsarikeun ku batur mana jiga nu gelo di mana jadi nu gelo mana bakal abus ka psikiater di mana abus ka psikiater mana bakal diberi obat kitu oge lamun sia obatna lamun cager lamun teu cager mana bakal gelo terus. Oh jadi ayeuna initna bener. Nah anjing di loba teh bisa eutik teuing ka kitu nyaho. Hayu urang init. Naon? Hayu urang init. Naon urang init. Naon urang init. Naon urang init. Naon teh? Opo. Ambulans teh ya
Eta ambulan teh bahasa Inggris, da bahasa orang nama ambulan atau mobil jenazah. Sakitu. Oh, hayu urang ini. Dengekeun anjing. Gampang anjing nih ngomong naon ini sieu mah. Alah, ya Allah ya Tuhan kami. Terima kasih ya Allah atas bolongannya. Mudah-mudahan hamba bisa ngobrol jeung sieu ya Allah. Prong. Jangan dekat-dekat. Bahaya bisa dicekuk. Hei. Naon? Iya. Iya. Yes. Sukses. Nah, Umur-umuran kakara nyambung ya. Hei. Naon? Iya beres. Umar kali katung. Tungala katung. Tungala katung. Tungala katung. Tungala la 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 katung. La 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 la. Aisyah ngomong naon? Samelado anjing, ambulance. Kamu jangan bilang-bilang ambulan, sabab itu pikageuleuh. Ambulance teh bahasa Inggris. Jigana ieu jelema stres ya. Ngomongna teu balik ieu jelema ieu. Ya Allah ya Tuhan kami. Lindungi hambamu ini dari godaan orang stres ya Allah nu aing anjing. Beda-beda teuing anjing. Si goreng nanaripu geus badami teh si goblok. Aduh, ya Allah ya Tuhan kami. Lindungi hambamu ini dari orang penipu ya Allah.